Semoga itu sudah sunatan jadi baik gitu. Gak ada apa-apa itu baik gitu. Baru kali ini aku lihat orang sunatan gak menangis. Siatan sakti kelihatannya itu. Betul-betul sakti itu si Saten. Cek si abang hari tapi yang melongkah orang. Tuli orang nyamperkan ke si abang. Pok atau si abang ditanya ke orang. Bang, damang bang. Kau Den, sudah berapa lama aku gak ketemu kau? Kemana saja kau? Ayah we bang di imah ngapa oge. Lain nih abang motor teh kumaha jadi rusak gitu. Teka omean tuh bikin ke ayeuna. Jangan kau bahas lagi masalah motor. Kalau aku bahas masalah motor kepala aku jadi pening. Udahlah, sekarang kita pikirkan bagaimana si Saten itu disunat itu jadi sembuh. Cek si abang menjengah leos ngejauhan. Saleosna si abang maiti nyamperkeun ka urang. Pok maiti cumarita. Naon Den? Dimasalahkeun deui eta motor teh. Henteu mak. Nah kumaha dedengian mata dirusak cenah eta motor teh Den? Rusak motor pake ngojek ku abdi teh heula teh mak. Nu matak abdi ka dagang kopi ka Bandung oge. Ku abdi teh digadekeun ka si abang tapi baikna jadi rusak. Cenah diomean teh ka kiwari eueuh mak. Akan bae Den si sabarnya hampura emak Den. Akan bae mak. Tos nu atos mah atos. Tuluy urang ngaleret ka si Uten, tayona si Uten sugema pisan atuh. Ngan katingali we Bu Mirda mah ngaluncelang tur tajuuh ku Cimata. Bu Mirda disampeurkeun ku urang, pok Bu Mirda ditanya, "Teh Midah, kunaon teh? Teteh katinggalna murung wae teh tadi?" "Henteu Den, lamun seukna ya Ramana, Anggara. Tayona meureun bingana ka Cida Den." "Oh, punten atuh teh. Mana kita sanes ngemutan eta?" "Kaemutan wae Den. Sawewengi meuni asa aya teras-terasan." Cek Bu Mirda alias Midah bajeng usapan sila si Uten tur ta melong seukeut ka urang. Sanggeusna apal masil-silah urang jeung Bu Mirda, urang teu wani nyebutkeun ibu sabab mah ge ngaetehkeun ka urang. Tayona urang jeung Bu Mirda teh dulur sauyun. Wanci beuki beurang kalayan panon poe beuki panas karasana. Loba nu sweet nu keprok jeung nu ngobrol tur tak katingali parigel pisan anu penca di panggung. Nu dagang beuki loba tur ta masyarakat oge teu kolot teu budak lalajo kabehanana diburuan menikeun ka emrat tur ta pilu pisan. Katingali kuda geus ngajegir hareupeun panggung tur tanggeus dirarangkenan meuni alus pisan. Keur kitu kadenge ti panggung anu wawancara kipok-pokana teh. Hadirin sadayana, alhamdulillah pintonan kaparigelan ti para jawara parantos dipintonkeun. Nu tangtosna ge sakedap deui panginten bade digentos nyaeta ku acara kuda renggong. Namun sataacan diteraseun kana kuda renggong. Bade aya sambutan ti Saebul Maksad. Waktos kalian tempat disanakeun kage kapangarsa Bapak Haji Hamidin Solihin. Waktos kalian tempat nyangakeun kabehanana nu lalajo surat jeung keprok atuh tur tatayeuhna oge anu lalajo mah teu apaleun saha Pak Haji Hamid teh. Dileret ku urang ku juru panon nya pisan geuninganan Pak Haji Hamid cekatina kursi gireun si Uten tur ta anjeunna ngagedik naek ka panggung. Gok ka panggung tuluy Pak Haji Hamid nyokot mik bari pok cumarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sangakeun puji sareng syukur kadat Allah nu Maha Ghafurur Rahim. Salawat sunareng salamna Allah sapapaosna dicurah limpahkeun ka Paduka Agung
junjunan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadayana singkal golongkeun janten umat manten. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh agama, para sesepuh, turta sadayana aparatur pemerintahan, oge sadayana wargi-wargi anu linggih di ieu kampung, tebihna ucaketna turta sadayana ieu para panonton anu aya di patempatan. Hapunten langkung dipayun sim kuring dangat ayeuna sanes ahli cumarius. Namun ieu mah mangrupakeun wawakil ti keluarga. Aya nu kedah didugikeun ka palawargi sadayana. Supados palawargi terang sadayana. Sim kuring dikabewarakeun. Rehna ieu nu disepitan teh nyaeta putu sim kuring. Incuk itu bapak ibu sadayana. Kabeh nu lalajo bengong cempling kabehanana eueuh nu cumarita. Geus kitu Pak Haji Hamid teruskeun deui caritaanana. Nah, cenah bapak ibu sadayana. Bapak ibu sadayana pangitan tumaros. Nah, cenah ieu uten teh mangropikeun putu sim kuring. Meuni nembe ayeuna ngenalkeunana. Kieu bapak ibu sadayana sejarahna. Nu kahiji sim kuring angkat da ti lemur paturai sareng nu janten rai nyaeta Ahmadin di dieu ramana Jangdeni. Neme tepang dina minggon ieu sim kuring sareng nu janten wargi nyaeta ramana Deni. Nu salajengna sim kuring paturai tineung sareng tuang putrana. Sim kuring agaduhan murang kali istri jenenganana Hamidah Solehah 35 tahun wargi-wargi sim kuring tetepang sareng tuang putra. Alhamdulillah sim kuring tepang dangat ayeuna tiasa diunggul. Nu salajengna nu peryogi ka uninya nyaeta sim kuring agaduhan putu nu jenenganana palawargi sadayana mah uninganna teh Uten putrana Acep bari dibalakakeun dangat ayeuna. Nu namina Acep teh 15 tahun ngiring sareng pun anak ka Jakarta nyaeta didamel salaku supir. Tapi edas gini eta jelema teh ngaguna sika ka pun anak dugikeun ka putu sim kuring dicanak ku anjeunna. Pun anak nu namina Hamidah Solihah tetepang sareng putrana 15 tahun lamina. Ieu sadayana wargi-wargi kedah terang mangrupakeun bewara teh sim kuring yen nu jenenganna Uten teh aslina jenenganna mah nyaeta Anggara Hadi Putra.